nyadar urang ya Allah ya Rob kudu kumaha atuh iya jakos kieu tah nu panghebat-hebat makan jelema nu nyadar jelema teh lamun teu sadar padahal masalah iya jelema edan ngaran geus kajen teh mah urusan negara geus kajen teh mah urusan perekonomian gede kuari mah nyadar diri bae nu panghebat-hebatna papan cek Imam Jalaluddin Rumi urang nyeungseurikeun ka diri urang eta hebat ulah kabatur nyeungseurikeun ai urang teu diseungseurikeun ku urang-orangan diseungseurikeun urang nu hebat da Imam Jalaluddin Rumi teh sok senyum sorangan seuri sorangan nyeungseurikeun awak sorangan eta nu hebat mah sok gerak misalna Haji Pendi ye beseuri sorangan kasunyum sorangan eta teh ulah disangka error eta teh wali eta kos gitu ngan labas tetep kudu makan grogol kan kuduna makan kieu urang teh ya Allah ya Rabb ini ulah pikiran batur ulah politik ulah di pikiran ekonomi ulah budaya ulah pikiran dunia pemerintahan dunia gitu per DPR-an per MPR-an dunia perpolisian per TNI ulah urang behelanan awak geus sabaraha taun sia teh awak hirup di dunia geus aya kan 60 tahun saeutik deui ka target Kangjeng Nabi mun kurang mun leuwih terserah geus loba babaturan sia awak anu geus barali ka alam barzah jadi gagah-gagah ge tetep bae sia teh bakal bae tetep bae gajeun ku kumaha ge eta teh pasti jas haju ieu kuari neuleuh sia awak kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu paruguh geus wajar sia teh ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah geus ulah loba kegiatan da geus kolot meureun dahar sanajan teu puasa ge nya etika pake ulah jukrem-jekrem teuing nya geus kolot geus atur meureun waktu teh jam 7 jam 8 ka masjid salat duha terus kabelah dieuna meureun mantep salat duha teh meureun sajuz bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu tah engke terus berjamaah memeh zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid kadanan sajam deui mah atau setengah jam pantes ya awak kitu kene asar komo magrib setengah jam deui saparapat jam deui geus aya di masjid ku pantes ya awak geus ti magrib mah ulah balik ka isya tungguan naon mantak naon dimaca-maca sholawat atau zikir maca Quran sia mah geus kolot ulah ibrag-ibragan cara nu ngarora geus beres salat isya geus beres witirna karak sia balik ka imah geus ulah loba omong brek langsung sare jeung geus kolot ieu maksudna engke jam 1 hudang deui eta bae ngamalkeun ayat suci Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa nah geus itu ulah ngan sakadar dongengna bae ieu teh tahajud teh 2 rakaat atau 4 rakaat terus deuk sare deui saeutik sare deui ke hudang-hudang subuh kitu sia awak pantes lamun kos kitu jaga kolot kuari masa balikna ajuk ieu we sia kuduna makan kitu tawat aja tapi sia isuk-isuk ajuk kadeuna sia mah tuh mutak-metak kos karana itu keneh bae jeung serikeun awak urang tolol sia awak goblok sia awak goblok tolol batur bagus saya di masjid zuhur teh atuh sia masih kene main catur kan sia goblok tolol di kampak sia gua bari mawa kampak letik urang kan sia awak goblok tolol masyaallah sia awak ngadenge di ditu aya awewe salakina maot siapan eta pan geus dirong bae sakumaha ucing garong masyaallah pares
tiluna tujuh lagi geus teu diondang deui datang bae ka ditu horenganan lain deuk lahlil sama deuk ngintip bae baru ka ditu matang puluh lagi ditatanyakeun iraha matang puluh jaka tatangga mah nu pae teh tilok ngomong geus kitu horenganan aya herongan eta kan seung-seurikeun awak ih si awak goblok tolol tira gaji sia ku nyawa kuduna mah kan jeung seurikeun awak sorangan batur jujur kuduna mah seserian teh ih awak ai batur bisa jujur ai sia teh bisa jujur kunaon sia ke batur ka surga sia ka neraka tah kudu bisa kitu tah hirup teh tah di sekolot mah sebenarnya mah kos kitu insyaallah batur mah bisa ngaji gitu ai sia teu daek ngaji sakalina sia mah ngaji teh ka ditu ditihang bae maksudna lawan abeh nyalande bae gitu aya nu teu ditihang ge tapi pan kos kitu tah mah tambah lain ngaji tambah kos gitu mah setor banget be abeh pajar tah awak sering-sering kan jawab sia dibere 24 jam ku Gusti Allah sampai sapeting teh tapi henteu pernah maca ayat-ayat aca kadanan atuh sajud awak sia teh ya Allah ya Rabbi sedengkeun anu bakal nungtun di akhirat teh pan ayat-ayat suci Al-Qur'an ayat suci Al-Qur'an teh engke teh pan diwujudkeun bakal jadi jelema kasep teh bakal aju ka urang teh nu nungtun bae cek urang cek deuk ka mana kasep hayu ka ditu hayu ieu saha hayu engke ieu saha adi teh Quran teh sok dibabaca masyaallah karim orang ieu Quran nu sok dibabaca eta nungtun urang terus mau ka surga kan inaheun kana hatena ya Allah tuh cak aja pede euy sia teh ditarungtun ku saha sia tuh kami mah boga ieu aing mah jauh nungtun nah tuh keur di duniana domino malun tungtun ku sia domino tah bener bae balak genep datang hahaha ini Pepen ya hahaha ini siapa ini temanmu ya siapa eta opatan bete di juru iya langsung dicekel bae kaman aing jahanam ye atuh daerah lain je geus disadiakeun tempatna di jahanam ayo Masya Allah ih merikak bulu aing mah taib sebab tadi di dunia kadzdzaba bi ayati kita tuh kurang kuari pilih-pilih besi urang jadi pedagang sing hade besi urang jadi pemborong sing hade besi urang jadi petani sing hade ulah datang ka asup ka ayat ieu jelema nu pangzalim nama moal aya nu pangzalim nama kadzdzaba bi ayati jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah pikiran urang bae alhamdulillah masyaallah urang mah ku ari Gusti diberi iman asli iman ke Allah neuleuh batur mah pangeranana teh kayu pangeranana batu pangeranana jabatan pangeranana tahta pangeranana duit segala urang mah alhamdulillah mantap kitu ngaraji ka dia emang baroga duit hati aing nyaho jasen teh sakira-kira ieu baroga duit jamal ngaraji moal puncak ajan kumaha ge ka Bali ka ditu berkat teu baroga duit ngaji mantap susah teh ya kudu bersyukur ka Allah sujud sujud syukur alhamdulillah Gusti abdi dibere susah tambahan deui Gusti susah abdi supaya getol abdi ngaji ya ya Allah ya Rabb alhamdulillah masyaallah eta tah nu leuwih zalim mah orenganan jelema eta teu jaho ka sesembahan au kadzdzaba bi ayati Hugu geus aya politik teh nu ngatur Al-Qur'an tapi dibohongkeun nu ngabohongkeun kana aturan politik Al-Qur'an eta lah jelema anu pangzolim-zolimna jelema padahal mah aturan-aturan perekonomian geus aya dina Al-Qur'an tetapi kurang diabaikeun make aturan nu lain Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah padahal mah budaya geus aya dina Al-Qur'an tetapi teu make kana budaya Al-Qur'an mendahan urang make budaya urang eta nu pangzolim-zolimna mah moal aya nu pangzolimna eta geus cukup dina Al-Qur'an
jelema teu ngabohongkeun ka Al-Qur'an, teu make sarua durhaka berat. Ya Allah ya Rabb, au kadzdzaba bi ayati, atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Masyaallah karim. Deuk naon deui dina Al-Qur'an ja aya kabeh. Tadi urusan anakan katauhidan. Kaman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Urusan anak katauhidan, kapangeranan, teu percaya pangeran teh Allah, diganti ku kayu ku batu, diganti ku bangsa benda-benda. Iyalah jelema buang zalim-zalimna. Nomor kedua, teu percaya ka ayat urusan anak politik, ekonomi, jabatan, jeung sajaba hukum-hukum teh geus lain make hukum Al-Qur'an, make hukum-hukum meunang nyieun buatan Walanda, meunang nyieun buatan manusia, dipake dituturkeun eta jelema nu pangzalim-zalimna. Nyadar urang ya Allah ya Rabb, kudu kumaha atuh ieu jakos kieu tah nu panghebat-hebat makan jelema nu nyadar. Jelema teh lamun teu sadar padahal masalah. Ieu jelema edan ngaran. Geus kajen tama urusan negara, geus kajen tama urusan perekonomian gede. Kuari mah nyadar diri bae nu panghebat-hebatna papan cek Imam Jalaluddin Rumi. Urang nyeungseurikeun ka diri urang, eta hebat. Ulah kabatur nyeungseurikeun ai urang teu diseungseurikeun ku urang-orangan. Diseungseurikeun urang nu hebatna Imam Jalaluddin Rumi teh sok senyum sorangan, seri sorangan, nyeungseurikeun awak sorangan. Eta nu hebat mah. Sok gerak, misalna Haji Pendi ye. Ye beseri sorangan. Kasunyum sorangan. Eta teh ulah disangka error, eta teh wali. Wali eta kos kitu. Ngan labas. Tetap kudu maka grogol kan kuduna makan kieu urang teh. Ya Allah ya Rabb, geus ulah pikiran batur ulah politik, ulah di pikiran ekonomi, ulah budaya, ulah pikiran dunia pemerintahan, dunia kitu per DPR-an, per MPR-an, dunia perpolisian, per TNI, ulah urang behelanan awak geus sabaraha taun sia teh awak hirup di dunia. Geus saya kan 60 tahun, saya tik deui ka target Kangjeng Nabi. Mun kurang mun leuwih terserah. Geus loba babaturan sia awak anu geus barali ka alam barzah. Jadi gagah-gagah ge tetep bae sia teh bakal bae tetep bae. Gajeun ku kumaha ge eta teh pasti jas. Haju ieu kuari neuleuh sia awak. Kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu. Geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu paruguh. Geus wajar sia teh ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Geus ulah loba kegiatan da geus kolot. Meureun dahar sanajan teu puasa ge nya etika pake ulah jukrang jekrem teuing nya geus kolot ieu. Geus atur meureun waktu teh jam 7 jam 8 ka masjid salat duha. Terus ka belah dieuna meureun mantep salat duha teh meureun sajuz bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu tah. Engke terus berjamaah memeh zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid, kadanan sajam deui mah atau setengah jam pantes ya awak. Kitu kene asar, komo magrib setengah jam deui saparapat jam deui geus aya di masjid ku pantes ya awak. Geus di magrib mah ulah balik ka isya. Tungguan naon mantak naon dimaca-maca sholawat atau zikir maca Quran geus sia geus kolot ulah ibrag-ibragan cara nu ngarora. Geus beres salat isya, geus beres witirna karak sia balik ka imah, geus ulah loba omong brek langsung sare. Jeung geus kolot ieu maksudna engke jam 1 hudang deui. Eta bae ngamalkeun ayat suci Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa. Nah, geus itu ulah ngan sakadar dongengna bae ieu teh tahajud teh 2 rakaat atau 4 rakaat.
Tuh induk sarede setik sarede ke hudang-hudang subuh kitu sia awak pantes lamun kos kitu jaga sekolot gua hari masa balikna ajuk ieu sia kuduna makan kitu tawat aja tapi sia isuk-isuk ajuk kadeuna sia mah tuh mutak-metak kos karang itu keneh bae jeung serikeun awak urang tolol sia awak goblok tolol batur bagi saya di masjid Zohor teh atuh sia masih kena main catur kan. Sia goblok tolol di kampak sia gua. Bari mawa kampak letik urang kan. Sia awak goblok tolol. Masyaallah sia awak gitu. Ngadenge jadi tu aya awewe salakina maot siapan eta pan geus dirong bae. Sakumaha ucing garong. Masyaallah. Parah. Tiluna 7 lagi geus teu diondang deui datang bae ka ditu horenganan lain deuk tahlil sama deuk ngintip bae baru ka ditu matang puluh lagi ditatanyakeun iraha matang puluh Jakarta tangga mah nu pae teh telok ngomong geus kitu horenganan aya herongan deui takan seung-seurikeun awak si awak goblok tolol tira gaji sia ku awak kuduna makan jeung seurikeun awak sorangan batur jujur kuduna mah seserian teh ih awak ai batur bisa jujur ai sia teh bisa jujur kunaon sia ke batur ka surga sia ka neraka tah kudu bisa kitu tah hirup teh tah di sekolot mah sebenarnya mah kos kitu insyaallah batur mah bisa ngaji gitu ai sia teu daek ngaji sakalina sia mah ngaji teh ka ditu ditihang bae maksudna lawan abeh nyalande bae gitu aya nu teu ditihang ge tapi pan kos kitu tah mah tambah lain ngaji teh mah kos kitu mah setor banget we abeh pajar tah awak seurikeun kan jawab sia dibere 24 jam ku Gusti Allah sapoe sapeting teh tapi henteu pernah maca saayat-ayat aca kadanan atuh sajud awak sia teh ya Allah ya Rabbi sedengkeun anu bakal nungtun di akhirat teh pan ayat-ayat suci Al-Qur'an ayat suci Al-Qur'an teh engke teh pan diwujudkeun bakal jadi jelema kasep teh bakal aju ka urang teh nu nungtun bae cek urang cek deuk ka mana kasep hayu ka ditu hayu ieu saha hayu engke ieu saha ieu teh Quran teh sok dibabaca masyaallah karim orang ieu Quran nu sok dibabaca eta nungtun urang terus mau ka surga kan nginaheun kana hatena ya Allah tuh cek aja pe dia sia teh ditarungtun ku saha sia tuh kami mah boga ieu aing mah jauh nungtun nah tuh keur di duriana domino malun tungtun ku sia domino tah bener bae balak genep datang hahaha ini Pepen ya hahaha ini siapa ini temanmu ya siapa eta opatan bae teh di juru iya langsung dicekel bae ka mana jahanam ye atuh daerah lain je geus disadiakeun tempatna di jahanam ayo Masya Allah mereka bulu aing mah sebab tadi udah di dunia kadzdzaba bi ayati kita tuh kurang kuali pilih-pilih besi urang jadi pedagang sing hade besi urang jadi pemborong sing hade besi urang jadi petani sing hade ulah datang ka asup ka ayat ieu jelema nu pangzalim nama moal aya nu pangzalim nama kadzdzaba bi ayati jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah eta teh innahu la yuflihul mujrimun sanyana kalakuan nih moal bahagia jelema anu berdosa geus puguh dina katauhidan anu ngimankeun ana lain ka Allah mangerana lain ka Allah jelas eta mah musyikun kafirun eta mah moal bahagiana teh moal ka surga nomor kadua na jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu make aturan-aturan Allah di politik, di ekonomi, di budaya, berbagai aturan-aturan teu make aturan Al-Qur'an eta mah la yuflihul mujrimun naudzubillah min setelah orang nyaho lalaunan introspeksi diri sama tadi kayak awak
sia teh ieu di negara hirup teh kuari makan teu neuleuh ka neraka engke makan berhadapan langsung ngageburna neraka kuat sia mun dibeulem di neraka tanya awak sia teh ieu teh pejabat haju aturan dina nagarana ieu sia teu make aturan-aturan terserah bejakeun ka awak jing gambarkeun ku mata hate alam akhirat tentang hudang ti kubur giring ka masyar timbang amal ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ketika batur lalumpatan menuju surga nu hibar nu lumpat haju urang tinggalin boro-boro di akhirat menuju surga cacak-cacak urang dek berangkat ka tanah suci bae geh ka tanah suci batur berangkat urang teh sedihna luar biasa ketika datang ke Jidah batur geus diangkut ke Mekah urang tinggalin sedihna luar biasa ieu kakarake kos kitu kesedihan urang ketika babaturan urang anu sebaya jeung urang geus kararawin geus boga anak urang angel bae deui eta ge sarua bae awak sieu ku nas-nas teh baturan sia mah geus boga anak geus boga naon sia can laku keneh bae ih goblok sia awak tolol sia awak kurang naon sia sia atupan aing ngaca mah kitu sia teh sabaraha jeung di soler mah kasep jaga sarua mah tah ieu carita kasedihan ieu ke di akhirat mah batur luhiber batur lumpat batur lempang batur ngeson tapi datang urang tinggalin awak sia teh tinggalin di sisi jahanam deuk kubahas ya gambarkeun ku urang masyaallah kari awak sia teh pedagang ke aya aturan ada kapan dina Al-Qur'an cek dagang sia teh bener apa henteu kitu seakan-akan sia teh kan keur nincak di jembatan ngagelok bae sia eta ka neraka introspeksi urang mumpung hirup keneh aya keneh jeda waktu urang jang introspeksi diri urang teh ieu teh keur milih antara surga jeung neraka carana ieu introspeksi nah eta nu paling hebat mah urang ibadah nu paling hebat cek Imam Jalaluddin Rumi cek Syekh Abdul Qadir Rajab cek para aulia-aulia Allah eta introspeksi tafakur mun bahasa urang sia awak napakuran diri sia awak jeung sedikit diri eta pugu sia teh lain kiai kok hayang di kiai-kiai seserian awak urang awak hayang di kiai-kiai ku batur padahal lain kiai mondok teu naon teh berarti akan awak aing tolol kan aju ka batur teh pun cium tangannya cium dong dibulak balik bah eta geus jang modal jadam geus aya di eta dulu nanti survei diri ya Allah ya Rabb awak sia teh naon atuh ieu derajatna naon atuh kamulyaanana kok make jeung hayang dimulia-mulia ku batur sia awak nanaonan si awak batur mah tawadu pinter aya di mana tapi teu ngarasa pinter gagah aya di mana tapi teu ngarasa gawe sugi aya di mana tapi teu ngarasa sugi ibadah ka Allah sakitu hebatna tapi ngarasa can bisa ibadah ku bisaan batur man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba lain nanyakeun saha anu leuwih zalim lain sebab neangan leuwih zalim dia ditanyakeun ge moal aya eueuh hiji jelema nu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba tibatan jelema anu nyieun kabohongan ka Gusti Allah ngabohongkeun ka Gusti Allah majar teh aya pangeran salian ti Allah eta tanu panggede-gedena jelema zalim lamun hayang nyaho jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu dijieunna ku Allah tapi nyembahna lain ka Allah pangzalimna sakali deui abe kadenge kucil sia jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu dijieun ku Allah tapi nyembahna ka bayu ka kayu tapi nyembahna ka batu eta nu pangzalim nyembah ka kayu ka batu bahkan geus jelas aya deui nu nyembah ka jabatan eta jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu boga sesembahana jabatan nu pangzalim-zalimna mah jelema nu boga sesembahanana teh harta meme hudang geus hitung duit meme hudang hei
nyana mah nyana ya mun keur hees dibere duit dihitung bari peureum eta jelema tolol eta komo hudang mah kan kulator geus hareup geus poho ka salat poho ka zakat poho ka segala rupa eta kan upang zalim nama jelema nu mangeranan salian Allah boga tekadna ge urang lamun teu boga ijazah mah teh hese dahar maca dua kalimat syahadat geus ya emang ijazah nu mere dahar tuh urang lamun teu boga jabatan mah teu kumaha jabatan pake tatanggelan ku manehanna jabatan cinta tak pake tatanggelan eta mun hayang nyaho ka jelema nu pangzolim-zolimna tah jelema anu diciptakeun ku Allah nyembah lain ka Allah nyembahna ka patung nyembahna ka kayu nyembahna ka batu nyembahna ka jabatan nyembahna ka harta nyembah ka salian ti Allah boga rarasaan bahwa eta teh boga kekuatan rarasaan teh harta boga kekuatan rarasaan teh dunia boga kekuatan rarasaan teh jabatan boga kekuatan asa aing sagala rupana boga kekuatan patung boga kekuatan harta ka keris keris ieu mah mantak di pandian bae gua itu menang sambarangan ieu mandianna lagi kudu tanggal 12 bulan Mulud bae jeung di pandian lagi kudu make endog 7 rupa endog Masya Allah karim haju di hutan saeutik make kembang 7 rupa kembang haju pandianan lagi ieu mah kudu sareupna dah teu menang sambarang teu meunang kadeulean ku sasaha jeung kudu sataranjang mandianan lagi teu meunang make pakaian ya Allah ya Rabbi atuh saya jurig dah hayang kos kitu kumaha atuh beda kos kitu percaya bahkan aing percaya ka cincin segala lain sambarangan jeung cincin iya pernah dicoba aya awewe ditanya aju teu daekeun nembak lah belum tahu dia sekali dia nanya tedek nembalan 3 kali ini sama jauh utama ke 3 kali tedek nembalan kenapa diketrokeun jaga bener-bener eta mengudag-udag lain talaga Masya Allah diudag terus sama cincin manjur jasa parah jasa laula ya cak Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah faman azamu mal aya jelema nu leuwih zalim mimban iftara 'alallahi kadziba tibatan jelema anu ngabohkeun ka Allah pajar teh aya pangeran salian ti Allah padahal mah pangeran teh panunjieun langit bumi katut eusina Allah lah anu urang kuari dihirupan ku Allah sakedeung deui urang di maotan ku Allah bakal menghadap ka Gusti Allah kunaon nyieun sesembahan salian ti Allah patung, kayu, batu, dunia, jabatan, cincin, segala keris dan lain sebagainya. Cenah kiai, aya pan para wali mau keris. Hayu kumaha? Lain neangan kerisna datang sorangan. Henteu percaya ka keris. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat emang hayang Kangjeng Nabi diberi tongkat sebagai tanda kewalian Kangjeng Nabi Musa sebagai tanda kerasulan sebab di dialah engke bakal timbul wahyu-wahyu Allah kumaha sakahayang ti Allah apa percaya kana tongkat teu ka Allah jadi urang kuari mun boga keris pasti masalah ngan gosok di pandian kalau di pandian tuh, keris di pandian anu bukan atuh mandi. Itu kira-kira. Masya Allah. Tak ulah, itu bagus banget ulah. Itu bagus banget ulah kas itu kas. Aing tapa cenah teh, waduh di kuburan eta ngarep-ngarep datang keris teu datang keneh bae. Sugan aya batu atuh nu ragag jaeuh. Heran aing padahal geus 40 peuting juga aya batu atuh bebeja ka orang tek ragag gitu batu buade gitu langsung ka huluna habek udah napa anu kos gitu tapak mah lain kos gitu tapak mah ye nu tadina urang can ngaji teu daek salat barang ngaji urang tapa hasil tapa urang jadi daek salat eta hasil tapa tanggal
nuta tadina urang teu daek berjamaah hasil ngaji tapa 2 jam tapa teh diuk itu keur tapa ngaranna bari ngawudukeun tadi saya teh tah hasil tapa na teh haju hayang berjamaah eta tapan hebat anu tadina urang teu hayang sedekah barang mantes tapa daek sedekah nu tadina urang takabur barang urang ngaji jadi tawadu eta hasil tapa ngaranna terus kabelah dieuna cenah bejana Kangjeng Nabi maluhur teuing meureun nyarita Kangjeng Nabi mah para wali we atuh ieu teu penting teh mentang mata nya nama tarasa are tafakur ibadah ka Gusti Allah aing nurutan teu penting teh salat atau maca sholawat tah eta hasil ngaji aya hasilna ieu mah lain keur mondok mah tawadu barang jadi kiai takabur itu bisa ditanya ku masyarakat tadi nama aja keur susah mah nya teh tawadu barang boga mobil kacana ge nutupnya hideung nih kacana Masya Allah karim jadi berubah barang jadi kiai tadi nama keur can norekat mah ieu teh jelema teh tawadu barang norekat ku ari teh jadi takabur kok jadi kos kitu sih tadina keur can norekat mah ieu teh bagus jelema teh tapi ku arina aing liwat teh rek nanya ye ahli Allah ye sia mun hayang nyawa kawali ge aing ye cek masyarakat tuh jadi tolol kieu tuh jadi berubah urang tata ibu hese kuduna makan hai torekat mah ulah nyaritakeun bisa hiberna ulah nyaritakeun nyaho kalam gaibna ulah nyaritakeun soal kos kituna berubah jadi hebat ibadahna berubah jadi bager tiis eta kan mun aya di lembur kehadiran manehanana tiis eta bener-bener ahli thariqah ahli Allah tapi lamun kehadiran seseorang kemudian hareudang jeung ieu ribut jeung ieu boga masalah atuh lain ahli Allah nu kos kitu mah ahli nafsu tah mah tinggal dicirikeun kitu bae tah mah aya di lembur bah zikirna ge moal di wadenge ka mana-mana la ilaha illallah woi ieu mah guru tarekat mana yang dirantai tuh ieu kan cenah zikir atuh zikir teh sia bae heulana ulah ngajakan batur ieu tah tetangga aing jadi huntu goblok lain naon zikir mah zikir bae kudu kitu ja abuya kurang kumaha luhurna ja teu kadengekeun aya fitnah ja aba ucu dicaringin kurang kumaha luhurna ja teu ngaya fitnah tuh ja kiai anu di Garut ajigan imam ja biasa bae kunaon ku ari ahli tarekat jadi fitnah ku gandengan ku zikir beuh eta tangga nu kieu bae ngomongna aing mah asal malam Jumat bacana nyilip yai kumaha zikir buandeng atuh milu bae kana teu hayang aing jelema ge jakos kitu cenah ieu atuh mamang meureun nu salah nyana nu salah geus ku aing mah cenah mun ke malam Jumat zikir teh mah golok ye pana jeung kieu atuh fitnah ngaranna lalaunan bae sih zikir ulah sok kadang ku batur matak naon lalaun kan kita tetangga teh kaget itu si naon teh hahareosan gitunya minimal kan nyana nempo di jandela jadi aing gandeng mah kan greget batur aing kitu mah kahareosan kan aing penasaran naon nu diwirid sih kan gitu kan nyana ke nurutan di imah tanyakan ku pamajikan kak eta naon jaki kituan tetep bae lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah DPR lantaran kuari nu nyekel tahta DPR lain ahlina encan marejehna jadi DPR jadi fitnah di masyarakat bae lama jadi DPR teh rapi komo petilu mah beuh kan ngaraji ka dieu ka Abah zaman Haji Said almarhum zaman Abah Haji Suhud di dieu paminggu teh DPR teh marake kopiah marake batik mawa kitab DPR petilu bu di Tangerang lamun aya petilu teu make kopiah dicelekan ku jana ini partai Islam bari ngebohong-ngebohong jana makan sedep kan gitu
Kuari mah DPR teh ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tuh kan. Ieu mah keur carita mangga bae teh mah haknya na. Ngan deuk kumaha percayana urang ka DPR. Sebab dicekel lain ku ahlina. Eta keur carita di negara. Terus kaluhurna sabodo sia teh mah terus aing mah ngantos doang. Nah, ieu kuari agama dicekel lain ku ahlina. Atuh mah beres. Kuari toriko lain dicekel ku ahlina. Toriko mah urusanna gaib, batin, ulah kudu disebar-sebar. Engke jelema nanyakeun sorangan. Lain disebarkeun. Marilah kita ijazah toriko. Kubro. Toriko kubro. Aju nu ngomongna setuk toriko kubro. Sarariah jasa. Kudu toriko mah langkahnya na bertoriko, ucapannya na bertoriko, pagaweannya na bertoriko, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun teu kudu dicaritakeun jeung lain kos kitu toriko mah engke narangakeun eta si jelema bagus amat bager amat ngan kikituan ulah yang dibaguskeun ulah dibageukeun ieu mah dampakna bagon urang lamun kos kitu mah aing kos kitu hayang dibaguskeun atuh ngaranna tah mah lain toriko syariat keneh terus ibadah ka Gusti Allah penting mentang mata aya jelema anu perlu ditulungan ribut ulah bola milu lain bidangna kena antep urusan dunia mah mangga bae urang mah kuarikeun geus beralih ngadadahan syariat urang melalui toriko urus we heula toriko engke jadi perhatian manusia kok beda sih beda kadeuluna lain deui aya nu datang ge Waalaikumsalam abdi teh bade ijazah toriko ih atuh sanes ijazah toriko ka dieu teh sakali mah teu 2 kali mah teu terus lamun endeu teh mah ditita anu heula mun nurut karak bener berarti ieu mah lain Waalaikumsalam abdi teh bade ijazah toriko emang ieu mursyid entos ulah ka mana-mana teu aya deui nu mursyid iwal ti abdi bahkan haji nage kuari geus digelaran haji mursyid abdi ngaranna haji mursyid gelarna gelar mursyid abdi teh geus mursyid geus pangmursyid-mursyidna bejaan masyarakat kabehan tarolol goblok tolol boloon naon tah aing fitnah tenang bari coba kan di ditu nage di mana-mana dimarahan ulah marah toriko di mana-mana batur teu silaturahmian di mana-mana batur ngomongkeun ulah ngomongkeun eta toriko ieu mah lain batur encan marah can goblok teu bisa sia teu jadi anak buah aing goblok sia mah sujud sia lamun teh sujud awas sia galedeg sia toriko si kos kitu enak nah mantep besi aya di lembur-lembur ngembang-ngembangkeun toriko segala gandeng-gandeng zikir geus ulah dituturkeun fitnah tenang toriko mah ngabagusan lain ngagorengan lain ngafitnahan teu meunang ngajakan toriko mah engke loyog sorangan hayang wauh ka Allah urang teh ka mana ieu neanganana Waalaikumsalam abdi teh ngaos entos di anu santri atuh boga ngan hayang wauh ka Allah teu bisa wauh ka Allah baca kula kencan wauh ka Allah kitu toriko ieu mah lain ya hayang wauh ka Allah makan ai can wauh ka Allah mah tuh hararesen naon ye geus bertetangga jeung Allah da bakal ngabesa di budak jeung Allah itu sial kan kuari toriko aduh ya Allah ya Rabbi digelar-gelar kos itu da aya toriko mah batin geus batin deui deuleu guru-guru urang nu bara heula engke gerak kanyahoan toriko mah masyaallah karim can gerak teh kanyahoan atuh hese gebak toriko mah urusan batin henteu kudu dipang-pang silsilah ieu budang ti anu teh juru mursyid pendi segala podol seron kudu dimursyidkeun masyaallah
teu daekeun toriko nu asli geus ibadah ka Gusti Allah ngawaukeun diri ka Allah teu kudu kanyahoan ku makhluk eta toriko engke kanyahoanana langkahna jeung ucapanna jeung tingkah kok berbeda sih jeung nu sejen mana berbedana hiji teu daek ngridit kecuali neruskeun sialnya sata toriko goblok dua dibere ku pamarentah badaikeun aya toriko moal daekeun wajen ku kumaha ulah nyaritakeun haram atawa teu kudu nyaritakeun haram jeung halal sebab naon batinna geus teu narima ya lamun aya kiai masih kene noriko masih kene narima duit pamarentah lain toriko teh batal wayab tulu toriko tuh batal bahkan lain toriko na kiai na wayab tulu kiai batal jadi walusur ila salian kiai wa huwa bajingan mas gitu eta ngan lain berarti ulah ieu keur carita kan keur carita toriko atuh mangga bae rek yen proposal lo masalah mesin deuk atuh kehalangan kukul atuh biasa bae sih nah cenah aing moal silaturahmi ka Ki Uci atuh lolos aing mah ditahan teh naon teh meret itu sia ka aing kecuali merek kiai ye menang proposal hasil alhamdulillah 100 juta jang kiai bae ye 30 juta jieu tuh kabeh bae sih ulah tah ieu keur carita sanu leuwih zalim moal aya salam dunia di masyrik tepi ka magrib nu leuwih zalim batan jelema anu nyin kabohongan ka Gusti Allah dengan ngabangsakeun syirik ka Gusti Allah yane nyen sesembahan tina kayu nyen sesembahan tina batu selain eta ge nyana masih kene nyen sesembahan nu lain eta lah nu paling zalim au kadzdzaba bi ayati mulai jelema nu leuwih zalim nomor kaduana wali jelema tibatan jelema kitu nu ngabohongkeun ka ayat Allah ngabohongkeun ka ayat Allah padahal mah dina Al-Qur'an tendek naon aya kabeh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an urusan perpolitikan pakai Al-Qur'an ketika jelema ngabohongkeun kana politik Al-Qur'an dipake lain politik Al-Qur'an eta lah jelema nu pangzolim-zolim carita perekonomian kurang kumaha dina Al-Qur'an nek nyaritakeun langsung dina Al-Qur'an asal bisa terjemahkeun ku Kangjeng Nabi melalui hadisna diterjemahkeun melalui ijma ulama hayang sabaraha juz kitabna nyaritakeun tentang perekonomian yakni muamalah nah geus aya dina Al-Qur'anul Karim tu ari teu make kana aturan Al-Qur'an mun hayang nyaho pangjelema-jelema puang zolim-zolimna tah di haji kudu make aturan Al-Qur'an tah bos kudu make kana aturan Al-Qur'an tah jawara kudu make kana aturan Al-Qur'an tah kiai kudu make kana aturan Al-Qur'an pokona mah jelema kabeh kudu make aturan Al-Qur'an dina bab muamalana eta jelema pangzolim-zolim denge ku tulis ya ulah dibedakeun ka batur jasa ge kitu ieu sekudu beda ka batur tah ieu Al-Qur'an aduh cenah aing kadung seminggu ieu ngaji sanu nita kadzdzaba bi ayat mun hayang nyaho jelema na pangzalim-zalimna mah jelema anu dagang karung teu make aturan Al-Qur'an nyokot di pabrik dengan cara nyogok pangzalim-zalimna ulah neuleuh ka dieu tenang wae tenang pangzalim-zalimna Masya Allah karim
Zalim-zalim nama jelema nu dagang teu make aturan-aturan Al-Qur'an online online teu make aturan Al-Qur'an teh mah nya jeung online itu mah gitu barang-barang batur cepret barang nu batur tah jeung we harganya nata langsung di online kan kurang pesen lain nyana kirim duitna ke saya duitna karak dibelikeun duit eta kan lain nyana dijual punyana kecuali langsung ini punya orang harga dirasa dari sananya sekian saya cuma pelantara aja mau langsung silakan mau melalui silahkan melalui saya silahkan cuman jelaskan harga dari sana sekian. Jadi kalau melalui saya, taruhlah saya kasih atuh buat ongkos pulsa. Ya, eta halal bos itu mah. Eta tina segi manajna, adapun barangna kudu dijelaskan deh keaslian, model kos kitu dan lain sebagainya. Online eta masih meragukan. Kuari mah kiai nu dagang online. Nu boga showroom HP kiai, nu online nage kiai, nu ngajakan nage kiai, anu ngajakan narakan nage kiai. Kiai. Lain padu sia. Kiai, ya Allah. Kamana urang kuari mun tayang? Cik Imam Jalaluddin Rumi mah ketika seorang bayi lahir ke dunia, seorang bayi mencari ibunya dan hafal betul bayi itu tentang rabaan ibunya, mengharapkannya hanya cuma susu ASI. Tenang seorang bayi ketika ibunya menyusuinya, hafal dia. Naluri bayi teh nyaho etalah orok Masya Allah gede saeutik kebutuhanana geus lain susu tapi kuari mah roti dibere jelema umurna 5 tahun kita nyusu ka indungna moal daek umur 5 tahun ya ceng nyusu ya ceng susu malum ampun tapi lamun geus kolot di kos Haji Pendi hayangna nyusu bae tawa sial deh tawa orang goblok tawa teh dititake aya jahe ge main toel teh nyusu dong goblok kan iya mah orang bangkawara ieu mah orang Azuna kieu cek Imam Jalaluddin Rumi ku hari makan kebutuhanana teh roti umur 10 15 tahun kebutuhanna roti di negara nyana di urang mah lain roti dangdeur di urang mah teh baheula mah asal geus non kitu ngabubuy dangdeur waduh masyaallah aja bete urang ada ge bete teh asana ieu nya naon ngaran mun kak bulu bete ieu mah dangdeur tolol tah kuari kebutuhan beda nah ketika jelema keur orok dibere roti terus bae dijejal-jejal roti paeh roti cek Imam Jalaluddin Rumi kitu kene jelema nu dewasa dikeuseuh-keuseuhkeun ditanya suka indungna emang teu beukieun geus teu beukieun dipaksakan bisa paeh ku susu ya teu betaheun aletahna geus lain deui nah Allah nyieun seperti eta kebutuhan pribadi nate geus ditendenan ku Gusti Allah letik butuhna susu can butuh kana roti gede saeutik hayang roti tapi ulah loba teuing ketika dibere roti atawa cawa Ambon sok bade kieu paeh ku cawa Ambon orok dibere cawa Ambon sok bade kieu teh ayo si ada lalap-lalap heuy hadahar pabetere lintu ayo pabetere lintu dah eta kolot budak di pokok situ ngaji ge sarua orang cak Imam Jalaluddin ngaji ge sarua ari nu ngajina orok mah
ulah jero teuing lantaran engke ka dituna sakumaha orok mabok roti. Iya bangsa marabok yang mabok ngaji ya jadi kos kieu. Iya cek kula mah mabok ngaji sih eta mah. Ngaji kan milu bae jeung kula terus bae malam Salasa miluan Jumat Minggu milu bae. Ngan bangonna kos nulang-lang teh. Kula ge sok mikir apa aing salah ya. Ingat ka surah Jalaluddin Rumi. Ini meureunana mabok ngaji ka jeung kumaha ge. Jalanglang sia teu kadeung. Teu nyadar teh kitu tah. Sesuaikan jeung kebutuhan-kebutuhanana. Sebab jelema teh kadar na sakitu ai urang mah kuari geus rada deres. Deres teh kumaha? Urang mah iman ka Allah. Berarti kan eta teh iman makan kolbu mata hati urang geus muka. Urang geus percaya ka Allah nu maha gaib. Percaya ka Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah. Percaya kana surga, percaya kana neraka. Menang saha eta kos kitu? Disatukakeun urang aya jelema nu palinter, disatukakeun urang aya jelema nu garaga, disatukakeun urang aya jelema wah hebat, tetapi teu percaya ka urusan ketuhanan Gusti Allah, teu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi. Moal bisa dikumaha-kumaha sebab teman numukakeun jeung nutupkeun Allah. Yang akan sadaya-daya ka Gusti Allah tinggal ulah mikirannya anak, pikiran urang bae. Alhamdulillah masyaallah. Urang mah kuari Gusti diberi iman asli iman ka Allah. Ngeuleuh batur mah pangeranana teh kayu, pangeranana batu, pangeranana jabatan, pangeranana tahta, pangeranana duit. Sagala urang mah alhamdulillah. Mantap nu ngaraji ka dia emang baroga duit hati. Aing nyaho jasan teu. Sakira-kira ieu baroga duit jamal ngaraji moal. Puncak kajian kumaha ge ka Bali ka ditu berkat teu baroga duit ngaji. Mantap susah teh ya kudu bersyukur ka Allah. Amin. Sujud. Sujud syukur alhamdulillah Gusti abdi dibere susah. Tambahan deui Gusti susah abdi. Supaya getol abdi ngaji ya. Ya. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Masyaallah. Eta tah nu leuwih zalimah orenganan jelema eta teu jaho ka sesembahan au kadzdzaba bi ayati pugu geus aya politik teh nu ngatur Al-Qur'an tapi dibohongkeun nu ngabohongkeun kana aturan politik Al-Qur'an eta lah jelema anu pangzolim-zolimna jelema padahal aturan-aturan perekonomian geus aya dina Al-Qur'an tetapi kurang diabaikeun make aturan nu lain Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah padahal mah budaya geus aya dina Al-Qur'an tetapi teu make kana budaya Al-Qur'an mendahan urang make budaya urang eta nu pangzolim-zolimna mah moal aya nu pangzolimna eta geus cukup dina Al-Qur'an. Jelema teu ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu make sarua dorakan berat. Ya Allah ya Rabb au kadzdzaba bi ayati atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Masyaallah karim deuk naon deui dina Al-Qur'an ja aya kabeh. Tadi urusan anakan katauhidan kaman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Urusanana katauhidan kapangeranan teu percaya pangeran teh Allah diganti ku kayu ku batu diganti ku bangsa benda-benda. Iyalah jelema pulang zalim-zalimna. Nomor kedua teu percaya ka ayat urusanana politik ekonomi jabatan jeung sajaba hukum-hukum teh geus lain make hukum Al-Qur'an. Maka hukum-hukum menang nyieun buatan Walanda, menang nyieun buatan manusia, dipakai dituturkeun eta jelema nu pangzolim-zolimna. Nyadar urang ya Allah ya Rabb, kudu kumaha atuh ieu. Jakos kieu tah nu panghebat-hebat makan jelema nu nyadar. Jelema teh lamun teu sadar padahal masalah. Ieu jelema edan ngaran. Geus kajen tama urusan negara, geus kajen tama urusan perekonomian gede.
mah nyadar diri bae nu panghebat-hebatna papan cek Imam Jalaluddin Rumi urang nyeungserikeun ka diri urang eta hebat ulah ka batur nyeungserikeun ai urang teu diseungserikeun ku urang-orangan diseungserikeun urang nu hebatna Imam Jalaluddin Rumi teh sok senyum sorangan seuri sorangan nyeungserikeun awak sorangan eta nu hebat mah sok gerak bisa aja pendi ye beseuri sorangan kasunyum sorangan eta teh ulah disangka error eta teh wali eta bos gitu ngan labas tetep kudu maka grogol kan kuduna makan kieu urang teh ya Allah ya Rabb geus ulah pikiran batur ulah politik ulah di pikiran ekonomi ulah budaya ulah pikiran dunia pemerintahan dunia gitu per DPR-an per MPR-an dunia perpolisian per TNI ulah urang behelanan awak geus sabaraha taun sia teh awak hirup di dunia geus aya kan 60 tahun saeutik deui ka target Kangjeng Nabi mun kurang mun leuwih terserah geus loba babaturan sia awak anu geus barali ka alam barzah jadi gagah-gagah ge tetep bae sia teh bakal bae tetep bae gajeun ku kumaha ge eta teh pasti jas aju ieu kuari neuleus sia awak kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu paruguh geus wajar sia teh ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah geus ulah loba kegiatan da geus kolot meureun dahar sanajan teu puasa ge nya etika pake ulah jukrem-jekrem teuing nya geus kolot ieu geus atur meureun waktu teh jam 7 jam 8 ka masjid salat duha terus kabelah dieuna meureun mantep salat duha teh meureun sajuz bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu tah engke terus berjamaah memeh zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid kadanan sajam deui mah atau setengah jam pantes ya awak kitu kene asar ku mau magrib setengah jam deui saparapat jam deui geus aya di masjid ku pantes ya Allah geus di magrib mah ulah balik ka isya tungguan naon matak naon dimaca-maca sholawat atau zikir maca Quran sia mah geus kolot ulah ibrag-ibragan cara nu ngarora geus beres salat isya geus beres witirna karak sia balik ka imah geus ulah loba omong brek langsung sare jeung geus kolot ieu maksudna engke jam 1 hudang deui eta bae ngamalkeun ayat suci Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa nah geus kitu ulah ngan sakadar dongengna bae ieu tahajud teh 2 rakaat atau 4 rakaat tuluy deuk sare deui saeutik sare deui ke hudang-hudang subuh kitu sia awak pantes lamun kos kitu jaga kolot hari masa balikna aju kieu sia kuduna makan kitu tawak aja tapi sia isuk-isuk aju kadeuna sia mah tuh mutak-metak kos karana itu keneh bae jeung serikeun awak barang tolol sia awak goblok tolol batur bagi saya di masjid zuhur teh atuh sia masih keneh main catur kan sia awak goblok tolol di kampak sia boy bari mawa kampak letik urang kan si awak goblok tolol Masya Allah si awak gitu ngadenge jadi tu aya awewe salakina maot siapan eta pan geus dirong bae sakumaha ucing garong Masya Allah wares tiluna tujuhna ge geus teu diondang deui datang bae ka ditu teh horenganan lain deuk lahlil sama deuk ngintip bae baru ka ditu matang puluhna ge ditatanyakeun iraha matang puluh Jakarta tangga manu pae teh tilok ngomong geus kitu korenganan aya herongan deui takan seungsirikeun awak si awak goblok tolol tira gaji sia poe awak kuduna makan jeung serikeun awak sorangan batur jujur kuduna mah seserian teh si awak ai batur bisa jujur ai sia teh bisa jujur kunaon sia ke batur ka surga sia ka neraka tah kudu bisa kitu tah
hirup teh tah di sekolot mah sebenarnya mah kos gitu. Insyaallah batur mah bisa ngaji gitu Aisyah teu daek ngaji. Sakalina sia mah ngaji teh ka ditu ditihang bae. Maksudna lawan abeh nyalande bae gitu. Aya nu teu ditihang ge tapi pan kos kitu tah mah. Tah lain ngaji tah mah kos kitu mah. Setor beungeut bae abeh pajar. Tah awak sering-sering kan. Jawab sia. Dibere 24 jam ku Gusti Allah sapoe-sapoeting teh tapi henteu pernah maca sayat-ayat aca. Kadanan atuh sajud awak sia teh ya Allah ya Rabbi sedengkeun anu bakal nungtun di akhirat teh pan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ayat suci Al-Qur'an teh engke teh pan teh wujudkeun bakal jadi jelema kasep teh bakal aju ka urang teh nu nungtun bae cek urang cek deuk ka mana kasep hayu ka ditu hayu ieu saha hayu engke ieu saha ieu teh Qur'an teh sok dibabaca masyaallah karim orang ieu Qur'an nu sok dibabaca eta nungtun urang terus mau ka surga kan nginaheun kana hatena ya Allah tuh sakaji pe dia sia teh ditarungtun ku saha sia tuh kami mah boga ieu aing mah jauh nu nungtun nah tuh keur di duriana domino mah lumi tungtun ku sia domino tah bener bae balak genep datang hahaha ini Pepen ya hahaha ini siapa ini temanmu ya siapa eta opatan bete di juru iya langsung dicekel bae kaman aing jahanam ye atuh daerah lain je geus disadiakeun tempatna di jahanam ayo iya masya Allah ih merikak bulu aing mah tai sebab tadi di dunia kadzdzaba bi ayati kita tuh kurang kuari pilih-pilih besi urang jadi pedagang sing hade besi urang jadi pemborong sing hade besi urang jadi petani sing hade ulah datang ka suka ayat ieu jelema nu pangzalim nama moal aya nu pangzalim nama kadzdzaba bi ayati jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah eta teh innahu la yuflihul mujrimun sanyana kalakuan nek moal bahagia jelema anu berdosa geus puguh dina katauhidan anu ngimankeun ana lain ka Allah mangerana lain ka Allah jelas eta mah musyikun kafirun eta mah moal bahagiana teh moal ka surga nomor kadua na jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu make aturan-aturan Allah di politik di ekonomi di budaya berbagai aturan-aturan teu make aturan Al-Qur'an eta mah la yuflihul mujrimun naudzubillah min setelah orang nyaho lalaunan introspeksi diri sabaraha tadi ke awak sia teh ieu di nagara hirup teh kuari makan teu neuleuk ka neraka engke makan berhadapan langsung ngageburna neraka kuat sia mun dibeuleuh di neraka tanya awak sia teh ieu teh pejabat haju aturan dina nagarana ieu sia teu make aturan-aturan terserah bejakeun ka awak jing gambarkeun ku mata hate alam akhirat tentang hudang ti kubur giring ka masyar timbang amal ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ketika batur lalumpatan menuju surga nu hibar nu lompat haju urang tinggalin boro-boro di akhirat menuju surga cacak-cacak urang dek berangkat ka tanah suci bae ge ka tanah suci batur berangkat urang teh sedihna luar biasa ketika datang ka Jidah batur geus diangkut ka Mekah urang tinggalin sedihna luar biasa ieu kakarake kos kitu kesedihan urang ketika babaturan urang anu sebaya jeung urang geus kararawin geus boga anak urang angel bae deui eta ge sarua bae awak sieu di kunas teh baturan sia mah geus boga anak geus boga naon sia can laku keneh bae ih goblok sia awak tolol sia awak kurang naon sia sia atupan aing ngaca mah kitu sia sabaraha aing jeung di soler mah kasep sia geus sarua tah ieu carita kasedihan ieu
ke di akhirat batur luhiber, batur lumpak, batur lempang, batur ngeson tapi datang urang tinggalin, awak sia teh tinggalin di sisi jahanam deku bahas ya gambarkan ku urang Masya Allah kari awak sia teh itu pedagang ke aya aturan ada kapan dina Al-Qur'an cek dagang sia teh bener apa henteu ieu teh seakan-akan sia teh kan keur nincak di jembatan ngagelok bae sia eta ka neraka introspeksi urang mumpung hirup keneh aya keneh jeda waktu urang jang introspeksi diri urang teh ieu teh keur milih antara surga jeung neraka carana ieu introspeksi nah eta nu paling hebat bang urang ibadah nu paling hebat cek Imam Jalaluddin Rumi cek Syekh Abdul Qadir Rajab cek para aulia-aulia Allah eta introspeksi tafakur mun bahasa urang sia awak napa kurang diri sia awak jeung sedikit diri eta pugu sia teh lain kiai kok hayang di kiai-kiai seserian awak urang well awak hayang di kiai-kiai ku batur padahal bae lain kiai mondok teu naon teh berarti akan awak aing tolol kan aju ka batur teh pun cium tangannya cium dong dibulak-balik bah eta geus jang modal jadam geus aya di si eta urang mah teh introspeksi diri ya Allah ya Rabb awak sia teh naon atuh ieu derajatna naon atuh kamulyaanna kok make jeung hayang dimulia-mulia ku batur si awak nanaonan si awak batur mah tawadu pinter aya di nyana tapi teu ngarasa pinter gagah aya di mana tapi teu ngarasa gawe sugih aya di mana tapi teu ngarasa sugih ibadah ka Allah sakitu hebatna tapi ngarasa can bisa ibadah ku bisaan batur mah deh urang mah kakara puasa Rajab bae ge budak di online-keun salah sia kieu ngomong teh mah dek online bae tuh kabeh sanagaranya hueun kabeh Masya Allah wallah alam puasa wallah henteu sebenarnya tuh iya kan kudu mah disumput-sumput sedekah tangan kanan kiri cek Kanjeng Nabi ulah nyaho eta teh maksudna naon kinayah ulah dibeja-beja ieu mah sedekah lain geura bikeun ke cenah jelema lain engke geus kumpul kabeh ka arah geus karumpul kabeh merena ge soting ya tah geus kitu geus teu bagus mendak model toriko disutong-suting nah naon urusan batin kok dizohirkeun sih lain kitu ya geus saralah mendak hasilna kuari torikoh teh dunia hasilna dunia takabur hasilna kuari jekrem hasilna kuari pemarah hasilna kuari sombong hasilna kuari ribut torikoh teh kosi naon eta salah langkah jadi aya aturan-aturan ieu syariat kieu torikoh engke kalau komo geus dibere hakikat urang dibere hakikat kan kabeh ge berhakikat ya urang mun nyaritakeun hakikat ieu teh kan tajalli Allah ya teh Allah Rahman Allah Rahim Allah aya di urang kabeh kieu teh keur tajalli ya urang boga tanaga ti Allah urang boga kersa ti Allah urang boga kicep ti Allah urang boga denge ti Allah urang boga tanaga ti Allah urang boga kahayang ti Allah atuh berarti kan ieu teh tajalli Allah asli nama ngan urang mah lantaran di hak di syariat teu meunang kos kitu ketika geus dibere mah urang ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi aing teh hiji teh jeung Allah rengana padahal mah jeung manusia tapi perasaan jeung Allah ku sabab tajalli Allah eta kakarak ke judul ke cara kadituna mus dibere masyaallah urang sorangan ngarasakeun teh poho bisa sapoe urang embung keluar 2 poe urang keur ngarasakeun nikmatna berhakikat teu hayang kapanggih jeung jelema teu hayang eta mah makhluk keur jeung Allah we nikmat jeung Allah keunaheun teu dipake ka aya ketika amprok jeung jelema asa lain jeung jelema asa jeung Allah lamun urang kos kitu dipake di syariat atuh sasar aing sasalaman sesama Allah kita sasalaman tolol pan goblok tuh eta beunang eta badak pagawean hakikat ulah dibeja-beja ka torikoh ulah bebeja ka syariat bae cara urang penemuan di torikoh loba engke teu meunang
ngaranna ge batin ke dibere rasa ieu rasa itu rasa ya Allah ya ulah dibejakeun kecuali keur ngabahas ihkam misalna ihya misalna atawa dipatali jeung Al-Qur'an patali jeung eta tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi horenganan eueuh nu pangzolimna kecuali nu kafir jelema nu musyrik jelema nu murtad etalah pangzolimna jelema nu sesembahana lain Allah. Nomor kedua nu pangzolim-zolimna mah jelema nu teu make kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim berpolitik berekonomi berbudaya dan lain sebagainya teu make aturan Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah menurut nu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kurang ku ari kadenge horenganan kos kitu tinggal nur-nurna cahaya-cahaya ilahi anu nembus ke hati masing-masing datang ka mana keyakinanana terserah tah kumaha Allah merena jeung kumaha urang narima. Ngajina dicukupkeun ka dieu catet halamanana dina minggu hareup urang ganti kitabna geus lain make kitab ieu insyaallah urang nyaritakeun iraha tanggal 1 Ramadan jeung bag-bagan tentang puasa ala kadar adab-adaban jeung tingkah-tingkah urang puasa. Ngaji nu sabihara-sabiharina urang tutup mudah-mudahan urang panjang umur dibere sararehat dibere kararuat bisa ngalaksanakeun puasa urang ka Gusti Allah ngalaksanakeun zakat ngalaksanakeun tarawih ngalaksanakeun tahajud ngalaksanakeun sedekah jeung ibadah-ibadah nu lainna lain di Ramadan bae terus saterusna urang bisa ngalaksanakeun ibadah nu dimaksud hayang meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang teu kuat karena dibere kelemahan ulah leutik hate sebab urang diberena sakitu ku Gusti Allah nu penting urang bisa ibadah sabisa urang ulah leutik hate jelema nu boga panyakit mah bener-bener teu kuat puasana kemudian dipaksakan bakal riweuh ke diri sorangan salantaran mah asli mahna ulah puasa Allah manteu nitah ngarusak diri datang ka urang puasa lantaran boga penyakit mah asar geus teu bisa ditanya pen saya mah ditanya kos itu bantu ka pacit tolong sasadana terus jasa atuh teh mah hitut ka pacirit itu puasa dan teu puasa bae pancen mah aja ya kuat wallahu alam ya sahaya nu nanya ye babaturan ya Haji Adang oh Haji Adang mana ya aya geus teu kuat ye jam sabaraha cenah ye 2 jam deui ka mana ka magrib oh juga teh ka Bandung goblok kan geus teu kuat badi gula puasa geus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kuat gering asli geringna mah ulah leutik hate aya ridho Allah di dinya datang ka mana kuatna di dinya aya ridho Allah jangan menang Allah kabeh ge kadang-kadang nu puasa mah disiksa anu teu puasa mah diganja kumaha teh nu puasa asa aing deh siapa dulu nih pepen deh siapa orang yang tidak kenal saya neraka jalan banget ya malah sakit diberena ku Gusti Allah nyanggakeun sadaya jatuh hayang nama atuh kuat tapi Allah merena sakit cak Allah teh dedeh jakeun we maneh teu puasa ge da aing membere kekuatanana tuh kan keun bae aing anu nyaho maha uning keun we dihirupan ku aing digeringkeun ku aing
penting kalbu urang dipaenkeun aing neuleuh ka hate sia innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum